Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sinarang syukur urang anjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos maparinan kasempatan ka urang sadaya pikeun kumpul di tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam teu hilap urang panjatkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para keluargina, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Hadirin nu kusim kuring dipika hormat, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kangge hirup urang sadaya. Misal, bersihan awak pas keur ibak, bersihan kuku, nyikat waos nu rutin, tah eta teh contoh cara hirup anu sehat. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jag-jag waringkas, urang kedah soson-soson marsihan diri urang tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Tuluy kumaha lamun bade marsihan kotor rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadaya, mung sakitu anu tiasa kadugikeun, hapunten bilih aya kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.